putra kapeto kuwa Batara pikeun nelasan pati kakang Nalakasura wayahna uang ngiring sarang Asrajinga dawala pikeun di ditu bisi aya hal bancang pakewuh apal meureun uwa oge ajianana 1000 kali paes sapoe 1000 kali hirup muhun agan sok ayeuna mah wa kersa wa ngiring jeung kaula kumaha jang ye sanggupan atuh Pak sugan we lamun urang ngilu bajuang mah aya barokahna keur urang nya atuh sae kula nagan hayu ngiring jeung kaula wa cepot daula bantuan kaula hayu siap agan ayo tuturkan kaula wa urang bajuang bantuan dunungan urang ayo Pak ayo lah ayo para pasukan anu dipimpin ku Panglima Raden Gatotkaca anu diring para panakawan Semar Astrajinga Landawala kacarius ieu di nagara Trajutisna pasukan Raden Gatotkaca parantos nyerang ka nagara Trajutisna krabulna haseup sing beraldugna bom pabalatak anu korban salajengna ieu patih maung dara sampun dugi dateng harsa kapayunun Prabu Nalakasura Boma kalau mampam Buat ka batu malapku jangan mengepak ketutup lekonan baru ngeraya baju warna kuningan ulah rekara
panggersa kumaha kaayaan pangperangan paman patih kebairang paman patih Mongdara. Sadaya-daya kaulanun Gusti aya naon tiwas pangresa seueur korban ti pihak urang Gusti. Lamun kitu carana moal jadi pengecut kaula ancur lebur papan kali tulis teu aya halanganana. Sidi Kakang Samba Purwagana rek ngarabut bojo kaula rek teu ngeunah kumaha kaula. Ayeuna mangsana syakur waladia balad anu aya iringkeun deui ladena serangan ti maranehna kaula rek maju ka medan perang. Mangga kulaan Gusti hayu net. Pasukan inti wung kulatuna angkatan darat si Antarja, angkatan laut si Jakatawa, angkatan udara Gatotkaca, kepolisian itu si Abimanyu aya deh, si Cepot si Dawala. Bener atuh naha Rai Prabu kunaon jadi kieu anu tembahna rakyat dugi kahancur. Mana ieu negara danguhkeun jagona aku Rawadi. Lamun tersalai si Antarjaya tegening apal kene sok lah urang tuluikeun perang nu baheula teh geura aku ku sampean naon wa ieu bakal podar sia dina detik ieu ge teu aya halanganna kaula. Gat naon antus fungsi ieu bareto dibenteng ki geus amprok jeung jelema ieu. Ye apal kene gan ka abdi? Apal saha? Mun teu salah ieu pajuragan doi ieu. Alah nuhun belana. Teu bosan sia ti baheula tah mamawa dukun. Ka saha teh nyebut dukun teh? Kurang ngajar teh ka bina-bina teh nyebut dukun. Tunggu geus atuh ulah emosi kayan keur kieu mah tunggu nah tuh dagan disebut dukun aling ulah tinggalikeun digisik ieu ku uing magan tong dihalangan kan ulah tong dihalangan kan tuman ulah tong dihalangan kan tuman dah liur agan udah tuh pedang dicare diuk lah gerak aku ku sampean Antarja gerak tungkul kasdapan sia bila layangkeun di dunia prana mati kurang ajar apa kau wani marang aku ora wani dening apa sakarap mau kula dening haling mang pilih gerang tanaga syambat abdi gan syambat kumaha Mang Cepot syambat abdi pamiarta wayang golek gitu aling majulah kurang ngajar apa kau wani maraku orang wani dening apa lanang kulana
Aji Mulati Tegak Karyaya Surabrata Jaya Merata Rapada Nyakal Sabuk Kelang Tato majulah.
Kado monggo tantra mulang ngebe negara urang Giri lu silan paingan, giri hartosna gunung, lu si cacing, paingan samu samarang nyamuk. Luar biasa kaya. Wih, paman pating geus teu aya, kurang ajar. Sok, tesudi aing ngalawan si Antarja. Tersudi aing ngelawan si Jakatawang cetek ayang langsung nunjung nunggus kasohor nyeta Gatotkaca urang tuluikeun pepedangan nu baheula teh lah kurang ngajar. Sagat nalangan Sayuh kaulah Gatot naon Gatot gajlang alah mun teu salai anak si Semar ieu sumuhun kulan sembah kapihatur kulan Gusti Aden teu sudi aing disembah ku anak kunyuk ari marginalan mana geura danguhkeun dunungan sia nu ngaran Gatotkaca apal meureun maneh oge ajian kaula 1000 kali paeh sapoe aing 1000 kali hirup sami gan sareng abdi teh ajian teh kumaha ari agan mah 1000 kali paeh sapoe 1000 kali hirup ari abdi mah 1000 kali paeh 1000 kali tilu alah sumuhun kulan mana geura dangukeun si Gatotkaca mangga kulan gun naon ieu di sauran datan niratang ngademan sewu pagulingan rana datan niratang ngademan sewu pagulingan rana deni rasamnya mengadeg mapak yudarga sultan gan tenangkeun gan ana da tenang ieu ge alah tah ieu jagona ieu kumaha kakang sembah kapihatur kaula nun Kakang Soteja kurang ajar nyebut ngaran aing keur ngora raja aing teh ih
marukana hak asasi uing salaku manusia rek diukur ku tungtung sapatu ajen demi anjen raja tuh bisa euy adil teh keur sarerea nemen ngomong teh abong ka rakyat leutik baheula aya hampura ayeuna moal aya